Bismillahirrahmanirrahim. Qaulal musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa Turmudiyu ayrawa at-Turmudi tos ngriwayatkeun sa Imam Turmudi. Wa qala Hasanun goribun sareng ngadawu Imam Turmudi ieu hadis teh hadis gorib. Sahihun tur sahih. Kumaha hadisna annal hamima la yusabbu ala ruusihim sesuna cai panas teh cai nu kacida panas eta la yusabu bakal dikucurkeun hamim teh ala ruusihim ka sirah-sirahna ahlun nar. Jadi ahli neraka teh kira bakal dikucuran ku cai nu kacida panasna ngaranna cai hamim. Pas dikucuran kitu payan pudul alhamimu nembus naon alhamum eta cipanas teh hatta yahlusu sehingga ayeuna kitu asup itu hamim ila jaufi kana jero beuteungna itu kafir payas lubu mangka narik atau nepi ngaluarkeun hamim mapi jaufihi perkara nu aya dina jero beuteungna kafir usus-usus lalocotan geun para rijil daging getih abawa eta cai bakatku panasna hancur hatta yang meruku sehingga keluar itu ma min qadamaihi tina dua dampal sampena kafir bakatku panasan selain carita bijilna bujur ya menembus tak hangat terus karena suku bijil dan dampal sampean wa wari itu amin teh ta as-sahru lebur Sumayu adu mangkatas ayeuna dibalikeun deui kafir ka makana jadi deui jelema inuman deui hamim hancur deui jadi kitu ya terus. Walhimu arangan hamim teh eta maul haru cai anu panas. Aldi yahruku anu ngaduruk itu maun. Wa qala ad-duhaq tos ngadeuh sa ad-duhaq sa duhaq alhamimu ari hamim teh eta yagla. Golak hamim teh mendidih mundu kholaqo dikawit mangsa ngadamal sa Allah Gusti Allah as-samawati wal arda kana langit jeung bumi. Di zaman Allah ngadamal langit bumi eta hamim teh ngagolak tepikeun ka ayeuna. Ila yaumi deuikeun kapoean yusqauna anu dibere inuman si kupar ku itu hamim. Jadi ayeuna kana ngagolak teu tiis-tiis gitu. Wa yusabu sareng dikocorkeun hamim ala rusim kana sirah-sirahna itu kupar atau napi ahlun nar. Wakila sareng dicaroskeun wa itu hamim teh eta mah cai yazdami anu kumpul ma min dumu'i ayunihim tina pirang-pirang cipanon soca-socana kupar. Aya deui nyebatkeun cenah hamim mah eta cenah cipanon ahli neraka cenah ahli kafir. Pihyadin nar tina talaga neraka. Ayus kaunahu mangka ayeuna dibere inuman itu kupar. Di cipanonna ahli neraka eta cek badul ulama. Aya nyebatkeun hamim cai panas. Wakilah ini berpendapat naon goiru dalika lain kitu cenah. Lainna itu mazkur lain cipanas lain cipanon ahli neraka huwa ari itu kaul eta mazkuru anu ditutur fi qaulihi tabaraka dawan Allah tabaraka taala wasukuma an hamiman faqata am'ahum wasuku sareng diberi inuman itu kupar maan kalawan cai hamiman anu kacida panasna faqata mangka ayeuna megatkeun itu ma am'ahum kana pirang-pirang ususna itu kupar. Muhammad ayat 15. Wa Ahmad wa Turmudi ngariwayatkeun Ahmad sareng Turmudi wa qala ngaduh Turmudi goribun ieu hadis gorib. Wal Hakim ngariwayatkeun Hakim qala ngaduh Hakim sahih ieu hadis sahih. Ala syarti Muslim kalawan syarat Muslim. Anhu ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi taala. Wa yusqa mimma insadin yatajarrun wa la yakadu yusigu. Wa yusqa sareng diberi inuman itu kullu jabbarin setiap jalma anu setiap penguasa anu semena-mena min ma'in sadid tina cai nanah
berarti pendapat nu ieu mah cainana ya tajarrung anu nginum itu kudu jabar kana ma walaya kadu sareng hampir-hampir teu aya eta ya sigu neureuy itu kudu jabar kana ma hampir teu bisa nginum nah tuh nginum cainana sanu daek atuh. Ibrahim ayat 13-17 qala ngadawu Gusti Allah yuqrabu ila fihi yuqrabu dideketkeun itu si cai teh yumain sori teh ila fihi kana cangkemna kudu jabar supkeun kana bahang payaqrahu mangka mungeun itu kudu jabar kana mau beureug gidikan bakatku bau bakatnya panasnya bau jangan Paida dana mangka di mana-mana deket itu kulo jabar minhu itu mah unsadid pasti deketkeun teh. Syawa mangka ngaduruk itu maun wajahu kana beungeutna kulo jabar. Can ge diinum karek deket wah geus kaduruk beungeutna wawakohat sareng ayeuna rontok. Morotol non parwaturo si kulit ayeuna sirahna si kulo jabar. Langsung lepas paida syaribahu mangka nalika nginum si kulo jabar kana maun sadid qata'a mangka megatkeun maun am kana ususna si kulo jabar hatta yahruja sehingga keluar maun min duburi tina bujurna si kulo jabar diinum pikeun ka wah kana bujur bijil qala Allah azza wa jalla peransanu Allah azza wa jalla wasuku ma'an hamim jami'ah faqata am'ahum man jami'ah bener wasuku sareng ayeuna di bere inuman kufar ma'an kawan saya jami'an anu ngumpulkeun hamiman paingan nah jeung jami'an asa hamiman saha cetak hamiman ayeuna anu kacida panasna faqata amangka ayeuna megatkeun ma'un amahum kana pirang-pirang ususna itu ayeuna ahlunar qala ngadawa Allah jalan mahagung non dikruhu sesebatan Allah wa yastaghithu yughatu bima'in kal muhli yashwil wujuha bisasyarab wa yastaghisu jeung lamun menta tulung menta inuman itu dolimin yugosu mangka dibere inum atanapi ditulungan dolimin teh bima'in ku cai kal muhli seperti cai besi anu ngagolak yaswi anu ayeuna kitu ngaduruk itu main alwujuha kana pirang-pirang beungeut bisa sarobu bisa eta sagoreng-gorengna naon asyarobu inuman ari ayeuna maun hamim teh mencetok alat mahsusna sebab aya nikma aya bisa kita kudu aya mahsusna sok dibuang teh jadi mencek bahasa keren nama sepuruk-puruknya minuman itu adalah itu maun sodid ya maun hamim teh Al-Kahfi 28 wa Ahmad wal Hakim wa Suhahu ayatkeun Ahmad sareng Hakim nyahekeun Hakim kana hadis lawa anna dalwan min gosaki lamun mah andai kata satu timba min gosakin tina ayeuna inuman gosak atanapi inuman nanah eta narud ieu mah yahraqun hah aya alifnya udah jadi ari non lain iya bisa alat mah ngaganyel ke kan hate teh ngaganyel wacana teh tamarnah teh kieu madekeun ieu tuh pikiran aing cek teu bae deui kitab nu lainna hoream PDF hoream ya eta ya ayeuna kitu yuhroku we eta yuhroku dikucurkeun itu dawan pidunya di dunya lantan yakti ayeuna bau itu dawan ahlan dunya ngabawan ahlan dunya ka ahli dunya satima weh ti cainanah teh dikucurkeun ka dunya ahli dunya salaman dunya bararau sakucur wal gosak aringan gosak teh wal gosak teh eta madkur anu ditutur pikoy ta ada Allah taala
payadukuhu hamimu wa gosak payadukuhu mangka ayeuna nyicipan sampai ngasaan nyicipi togin teu lacut kana itu hada teh cai teh hamimun ari azab dibuang mutadana ari azab eta hamimun cai panas wa gosak jeung ayeuna cai nanah teh ci panas ci nanah cenah di kasaan ku ahli neraka. Wa qala ta'ala jeung dawan Allah taala illa hamima wa gosako angin ayeuna cai nu kacida panas nama gosako jeung cai nanah we An-Naba 25. Waktu lipa jeung diihtilafkeun diperselisihkeun berbeda pendapat naon pihi dina masalah gosak. Apa sih gosak teh? Ibnu Hajar nurutkeun Imam Ibnu Abbas gitu lain Ibnu Hajar radhiyallahu anhuma muga ridho Allah ka itu Ibnu sareng Abbas. Wari itu gosak teh eta mah perkara maksudna cai yasilu anu ngucur minjil dil kafir tina kulit kafir wanawihi jeung upamana kafir eta cenah ayeuna kitu ngaran gosak mah cai anu kaluar bijil ti kulit kafir atanapi sabangsana kafir munafik pokona ahli neraka we eta cek baru ulama cek Ibnu Abbas wa inda akhirin nurutkeun ayeuna sebagian ulama nu sanesna wari gosak teh eta sodiduhum nanahna itu kupar tanah kupar cenah wa qala katus ngaduseh ka wari itu gosak teh eta ainun mata air cai sumberan cai di jahanam nu aya di jahanam jadi sumberan cai mata air nu aya di jahanam yasilu anu ngalir ilaiha kana itu ain teh naon hammatu kulizati hammatin racunna saban-saban anu ngabogaan racun di sakabeh nu boga racun min hayatin tuna seperti orai akrobin kalajengking agore dalik liana itu hayat pokona nu setiap nu beracun tah ngatasna teh ngalir kadinya ka mata air eta nu aya di jahanam payastan ki mangka naneung ngagenang itu si ayeuna kitu maun payuta atan pikain dananan payuta mangka ayeuna didatangkeun bil adami bangsa adami bangsa anak adam payug masuk mangka dicelupkeun diasupkeun itu ayeuna adami pihana itu ain gomsatan wahidat kalawan celupan atanapi lalapkeun atuh dilalapan sahiji dilalapkeun tah jelema kadinya payah ruju mangka kaluar eta adami wakot sakoto nyata-nyata merotol caroplok nonjol duhu kulitna adami walamuhu daging adami anu idomi dina tulangna waya ta'alaku sareng ngagantung nonjol duhu kulitna adami walamuhu sareng dagingna adami pi akibaihi dina ayeuna dua akibit tumit dua tumitna adami waka baihi sareng ayeuna dua sarua dina ayeuna mumuncangana itu adami payujaru mangka ayeuna diseret naon lahmu dagingna adami kama ya juru sakumaha nyeret sal maru hijama sabahu kana pakaiana teh si maru jadi cek kadu ulama deui ngaran gosak teh sumber mata air kitu aya di jahanam sakabeh racun kadinya ta jelema anu berdosa diasupkeun kadinya keun kapeak kulitna caroplok atuh tinggal ayeuna nyesa daging jeung kulitna teh ngarantung ceut dina tuur nanti ayeuna memuncangan terus diseret cenah lelep watur mudi wa qala Hasan al-Fatihah.